Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baraya sahate sadayana, alhamdulillah. Dinten ieu danget ieu simkuring tiasa ilubiung ngabagiakeun ka wajah balad baraya sahate sadayana. Mudah-mudahan daramang sadayananya insyaallah disarengan ku simkuring wasta pun heri sahate dina panginten tiasa disebatkeun urang ngaguar kisah sirohnya. Mudah-mudahan simkuring saparakan kami harap aya sasireun sabeunyereun anu tiasa dicanak hikmahna, tiasa dialap manfaatna ku sadayana. Insyaallah tikawit danget ayeuna kapayun orang patepan sareng simkuring nya tadina naon disebatna ngaguar siroh gitu nya. Boh eta mah panginten utami masiro utami picontoh urang para nabi sareng oge para sahabat, para tabiin. Teu kakantun oge mungkin aya carios anu tiasa janten pieuteungeun pikeun urang nyaeta tokoh-tokoh anu mika keheul ngamusuhan ka umat Islam. Teu hilap eta ge urang guar, mudah-mudahan aya yuswa sadayananya. Panginten carios mungaran anu kusim keuring dikapayunkeun nyaeta carios hiji pamuda mabireuk sadayana para warginya ka Mus'ab bin Umair. Hiji pamuda anu ngagambarkeun ketampanan, kagantengan, kamuliaan, oge kahormatan, oge keberanian seorang pemuda anu tangtos kedah dicontoh ku urang sadayana minangka para pemuda-pemuda harapan anu kapayuna bakal ngemban tugas dinten pamimpin umatnya. Pada wargi sadayana munggaran carios Mus'ab tos uninga sadayana nyaeta duta pertama, duta umat Islam anu diutus ku Kangjeng Rasulullah ka mana geuning leres ka Madinah anu bakal janten cikal bakal berkembangna Islam, anu bakal janten serangengena Islam anu mancerang di jazirah Arab dugi ka luas gitu ka danget ayeuna dugi ka urang sadayana. Teu aya sanes salah sawiosna ku peran hiji pamuda anu disebat Mus'ab bin Umair. Tapi satu acana baraya sahatenya kedah uningan Mus'ab bin Umair eta teh hiji pamuda anu zuhud, anu ngantunkeun sagala kamewahan, anu ngantunkeun kakayaan, bahkan ngantunkeun kahirupan anu lugina. Kana naon? Kana kamasakatan, kana katerbatasan, kesederhanaan, kabasajanan. Demi naon? Demi Islam. Nah tiasa kitu kumargi Mus'ab bin Umair eta teh hiji pamuda anu digambarkeun dina siroh-sirohnya nyaeta pamuda anu kacida gantengna, kacida perlentekna, dugi ka teu aya saur Kanjeng Rasul saurang oge pamuda Madinah anu ngabandingan kana kumaha kitu penampilan aja nya mun raksukan teu pangsaena, pami seungitna pangseungitna atuh henteu bieu upami janten kikineuan atanapi janten naon disebatna teh rebutan gadis-gadisna aya di kota Mekah waktu harita. Tah di Mekah kan waktu harita sadaya gonjleung ku ayana risalah anu didugikeun ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaban salah sawiosna Mus'ab bin Umair katarik manahna, maka ku cahaya hidayahnya ti Gusti Allah Mus'ab bin Umair nyumpingan majelis anu dipimpin ku para rasul nyaeta majelis ilmu anu disebat Darul Arqam. Tah didinya Mus'ab bin Umair mendak hiji kaistimewaan dina ajaran Islamnya. Sebagai seorang pemuda wajar upami Mus'ab bin Umair gaduh semangat, gaduh giroh an kacida naon disebatna teh nya manceranana dugi ka ku semangatna maka Mus'ab bin Umair sapada harita langsung ikrarkeun lebet Islam iman ka Allah Subhanahu wa taala.
kumaha atuh kulawargina anu tadi pangintennya disebatkeun bangsawan anu ngamanjakeun anu naon kitunya ka Mus'ab teh sagala namina murang kalihnya nu dipika cinta tah kawitna mah ku Mus'ab bin Umair eta kaislamanana disumputkeun tapi dalam kumaha oge nya bakal kapenak gitunya ku orang-orang Quraisy. Kantenan hari itu kan orang Quraisy teh kumanya ngamata-matai gitunya ka perkembangan Rasulullah sareng para sahabat. Nah dugi ka eta wartos kaislamanana Mus'ab bin Umair dugi ka ibuna. Sedengkeun ibuna Mus'ab bin Umair anu disebat Hunnas binti Malik eta teh anjeunna teh seorang ibu tokohnya anu di tengah-tengah orang Quraisy teh dihormati disegani. Isin atuh murang kalihna anu sakitu dipika cinta dipikanya anak bet ngiring ka Kanjeng Nabi Muhammad. Ku kituna panggil. Sabada dipanggil maka Mus'ab bin Umair ditaros dengan penuh keyakinan Mus'ab bin Umair ngawaler leres kuring iman ka Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ku kituna dihukum tah ku ibuna teh dikurung dugi ka waktos kaum muslimin hijrah ka Habsyi ku panginten sagala cara akhirna Mus'ab bin Umair tiasa ngiring hijrah ka Habsyi. Sabada mulih ti Habsyi atuh beuki kacidanya di kumanya ditekan gitu ku kalawargina. Dugi ka sumping hiji tugas anu mulia ti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Mus'ab nyaeta diutus janten duta ka kota Madinah. Nah, kurang kedah dilenyepat nyolopnya karena kurang kedah dilenyepan nah geuning nu diutus ku Kanjeng Rasul teh sanes Abu Bakar As-Siddiq, sanes Umar ibnu Khattab, sanes Ali bin Abi Thalib atau Nabi Hamzahnya paman Kanjeng Rasul anu kacida gagahna anu tiasa disebatkeun jenderalna kaum muslimin waktu harita. Nah geuning anu diutus teh bet Mus'ab bin Umair seorang pemuda istilahna anu masih kene atah belum masih kene bau kencur gitunya masih kene kaislamanan ogenan nembe anyar kene gitunya. Tadi dia mungkin aya hikmah di balikna anu mangga ku pamirsa sadaya dititenan gitu ya. Tapi ieu tugas ku Kanjeng Rasul tos ditantoskeun didugikeunana nyaeta ka Mus'ab bin Umair. Tah tidinya kabuktosan pilihan Kanjeng Rasul teu lepat. Mus'ab bin Umair tos diutus ka Madinah maka mayunan para tokoh-tokoh di Madinah, kepala-kepala suku, kepala kabilah sareng para jenderal-jenderal di Madinah anu hasilna tiasa kabanungan ku urang sadayana. Dina Jumrah Aqabah kadua kacida seueuna anu lebet Islam di kota Madinah sareng begitu Kanjeng Rasul sareng para sahabat para kaum muhajirin harangkat ka kota Madinah maka disambut ku gegap gempita ku sambutan anu meriah di kota Madinah ku jalanan salah satunya nyaeta ku alatan dakwah ku alatan duta pertama umat Islam nyaeta Mus'ab bin Umair jasana. Nah, terus kumargi waktosna anu singgetnya baraya sate di akhir hayatna eta Mus'ab bin Umair tampil sebagai pahlawan anu di akhirna ngucapkeun kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalayan dina kaayaan jasad anu hancur anu di istilahnya dicacak bolangkeun dicacak di walang-walang ku kaum kafirin ku kaum Quraisy waktu harita janten kajantenana teh nyaeta dina perang Uhud. Dina perang Uhud Mus'ab bin Umair kapapancenan nyepongan bendera. Nah, dina waktos kaum muslimin bakal kenging hiji konon kitunya kemenangan. Tapi ningal tanda-tanda kemenangan seueur ti antawis kaum muslimin anu istilahnya hilaf karena amanah ti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dugi ka para pamanah anu kawitna aya di tempat strategis anu aya di celah-celah bukit kumargi ningali mah anu seueur ku anu dikantungkeun ku kaum kafir Quraisy waktu harita seueur anu kabengbat lalu sur nantunkeun posna dugi ka akhirna kaum kafir Quraisy anu kawitna tos kocar kacir ngambil alih lokasi anu strategis dugi ka akhirna
kekalahan atau kaum muslimin tiasa di istilahnya di mansaurakeun. Nah, tidinya Mus'ab bin Umair ningali hiji galagat yang kaum kafir bakal nyerang ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anjeunna minangki hiji pamuda anu kuat anu hoyong ngabela ka Kanjeng Rasul, ningali kaum Quraisy anu ngalut ngabujeng ka tempatna Kanjeng Rasul. Maka Mus'ab bin Umair lumpat bari nyana bendera di palih pananganana nyana pedang dihemat-hematkeun dugi kana wartosna Mus'ab bin Umair kenging ku pedang musuh. Dicarioskeun dikisahkeunnya tragisna kumaha janten panangan anu palih kanana dibuntungan. Setiap pedang anu nancep kana salirana eta Mus'ab bin Umair, maka hiji kalimah nu kaluar tina bahamna nyaeta wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Kitu sareng kitu juga panangan anu tangan buntung bendera cepong di panangan anu kiwa, panangan anu kiwa buntung bendera ni dikempit dugi ka akhirna ayat tumbak nancep kana salirana dugi ka eta tumbak teh dicarioskeun dugi ka sapotongna, maka akhirnya gugur Mus'ab bin Umair sebagai syuhada. Panginten hikmahna kangge urang sadayana, hayu urang para pamuda teu kenging kawan. Pamuda tong epes meer, tong keok nemeh dipacok, urang sadaya gaduh semangat, gaduh darah anu istilahna teh masih ngagolak. Urang angge kitunya nyontok ka Mus'ab bin Umair salah sawiosna urang perjuangkeun kumaha nanjeurna Islam. Urang bela ku sadayana. Panginten urang patepang deui dina sirah anu bakal sumping sakitu anu kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.